Punten teh. Mangga, A. Tujuh naon. Menuju calik, A. Kumaha tokona rame? Ya masih gak anu bapana tukang tanah nu beunghar. Alhamdulillah, A. Balanya atuh, A. Insya Allah kayak kapayuna. Ya tuh, nyukeun kontakna tuh. Oh, bade kontak toko atau napi kontak nu abi? Celangkung, teteh. Kontak nu abi we atuh, A. Mangga. Hah? Yang bisi picariosan ke, ya tuh ya. Abi nyanak sok anak wae. Oh, Bisi picariosan kumaha ke si anak. Moal aku abi kayak orang seratkeun heula. Biasa aku abi ke dinamian tukang cat. Oh, mun atuh teh. Mangga teh. Mangga. Ari ka lalaki nu beunghar mah tukang cat sini rangga. Rek mana kamu, A? Mana we? Mana babarangkas? Tukang cat. Tukang cat nih tengah cat tapi mana? A, Naon? di mana kamu teh? Di mana yang apal wae? Nah, di mana tuh? Tukang cat. Tukang cat. Mana tuh tukang ngarti tukang cat. Ah, ayo orang tutup orang balik. Serangannya tutupan. Panjang kamu, orang seorang kamu di dia. Nah, kemana? Kemana yang apal wae? Ah, naon atuh ke mana? Tukang cat. Naon itu tukang cat ngarti abi manyaan. Tukang cat weh. Ya, ari kamu ngadon ngahulang lain tutupan itu toko ini geus jam 5. Kenuan tukang cat. Tukang cat saha kamu tadi tadi tukang cat. Janjian jeung saha tukang cat? Teu da ieu geus dituliskeun dina APG ieu. Wah, ti tukang cat tadi anu ngaliwat, tapi can ngecat wae. Naon? Naon tukang cat saha kamu teh? Ngaliwat tadi. Wah, tadi di penta nomorna di ngaranana tukang cat. Tapi eueuh acan ngecat wae. Saha kamu teh? Nya teuing eta saha sugan. Nah, kamu teh mitnah? Mitah naon? Aun mitnah. Tukang cat naon ka tukang cat? Rumah sa. Rumah sana teh Rumah sa. Tuh rumah saya, sorry rumah sana naon emang abi naon? Jauh tukang cat saha di tukang cat? Perasaan tukang cat di dieu mah. Geus we ngaranan. Anu ngaliwat teh buat teh ngaranna Peri, geus Peri. Ini tong di ngaran Peri disamarkeun tukang cat. Rumah sa. Tuh ingat tuh rumah sa abi mah. Mana tinggalin HP. Erek dagang kerek neangan janda nu beunghar ngaranna naon? Tukang samak. Janda nu beunghar tukang samak ame teu kapanggih ku kamu. Mikir. Nah si eta apaleun bohong adengikeun atau ninggalinya tadi. Ah ieu mah bakal amek, bakal punung nage lila ieu mah lah kudu salat naon heula, salat tahajud, salat naon, istihara, salat tobat. Ah ieu mah bakal amek ieu mah moal bener. Alah setengah 12 ieu can bisa peureum keneh. Hah, naon deui si Sareng nelpon? Naon Sareng? Naon assalamualaikum heula atuh ih. Assalamualaikum. Ayo teu. Naon? Teu. Naon? Sok urang ngawasan deui ah. Ek naon ka tukang bakso wae. Eta resep nempo anu beres properti teh geuningan. Eta nu tadi jangkung badag sia euy. Lain sok didinya resep teu nempo nu kitu. Tuh ah, naon da boga salaki abi mah. Resep jangkung gede, bung badag. Gitu si Sarneng tah gara-gara si Sarneng awas ya. Mereka majikan dari sare paingan ka ngobrol kono lain-lain. Terus laki sare mah ka lain-lain. Urang mah nanya jujur resep teu. Resep atuh. Jangkung badak kitu mah atuh nya kasep deui. Hanya sana resep anu kitu. Nah, lamun resep isuk urang ngabaso deui teu. Nah, sugan we aya keluarnya. Gitu. Heeh, pan kantorna teh hareupeun tukang baso anu urang ngabaso. Oh. Sugan we aya di kadinya cuci mata we atuh ih. Heuh, hayu atuh. Sampeur we nya rek ngabaso gitu. Jemputnya. Isuk rek ngabaso gitu Sok pasti atuh ya. ngomong. Dadah. Sok. A, naon kamu tengah hudang deui? Sebuting. Panon urang ngatur wae sare mah sare we jiga tuh. Heuh, sare urang sare deui geus sebuting. Ngimpi dia teh. Mimpi naon? Jangkung badag dia teh. Mimpi buta ijo gitu. Ih, teu babacaan dah. Dari kamu ngadon ngajajan tuli dia. Naon? Urang sare hayu. Tinggal sare panon kamu. Ngajin kamu atuh hayu. Masih kena inget jangkung badag dia teh. Makanya salakinya masih kena resep kabatur aya jangkung badag naon ari? Sarneng teu gara-gara naon? Iya pantong ada dibukakeun reungit ara rasup kamu teh. Mikiran gaya bagan merah. Oh, reungit oge kudu jangkung badag mah. Jangkung badag di mana deui? Sieun. Tuh, ngatur we. Urang mah kesal ka mana teh, yang jangkung badag we. Naon ieu? Aya nu ngagapuy, Hejo. Astagfirullah, kamu nanaonan ngareruas aya nu ngagapuy ieu Hejo. Siga teh Nyi Roro Kidul. Ka itu urang ngomong. Nanaonan cicing didinya ngareruas. Jangkung badag naon eta maksudna dieu? Naon jangkung badag eta kamu Hejo jangkung badag naon buta ijo naon kamu teh? Maksudna dia naon ngomong ke jangkung badag dia naon sok? Ingat teu? Naon kamu teh? Ingat teu? Iraha. Resep naonna anu jangkung badag teh naonna? Tuh ingat tuh ngomong gitu. Jeung si Sarneng? Oh, eta tukang bakso nu jangkung, ngabirek meuli bakso di Simang Jangkung. Anu badagna naon? Basona. Jangkung badag. Emang saliwang cili urang teh cager, cili urang mah.
Jangkung badak nyantai lalaki oge. Leutik-leutik jangkung gede ieu panjang deui. Heuh panjang geguyupuyan eta tinggal simut merang. Naon kut punungan salaki teh. Hujan-hujan kieu mah enak ieu. Mie jeung bonteng. Tuh. Teu hararayang bonteng urang mah teu beuki, becek bonteng. Sok atuh eta opi teh cau raja cere. Oleh-oleh si mama jeung si apa Cau sarua urang teu beuki. Tinggal atuh eta. Cau naon ieu leutik kieu? Hah? Cau raja eta teh. Mending kene bonteng eta geura. Tuh. Obong tadi badak. becerek cenah mendingan cau tinggal eta selegemkeun leutik-leutik. Ya, tinggal selegemkeun eta opi nanaonan sih? Cing leutik ieu mah. Embung urang mah dua nana oge. Ieu kurang gede, geus gede hareupna mah alus ngan ka dieuna leutik mah da tuda logor lah. Ah, otak didinya mah ngeresnya. Naon? Mikirkeun naon ieu Nya teh? mal wareg lamun ayeuna ngan didinya rek ngaleuceuh bonteng sakieu jeung mie. Ayeuna badag ayeuna leutik kagok neangan teh kudu nu sampurna tuh jadi ngeunah. Atuh tinggal dipotongan ku ieu ku pesonya ku naon? Lain maksud teh ieu mah jadi ukuranna teh mun di kilo teh mah teu saimbang kitu tuh. Ah, didinya mah pikiranna ngeres cek abg sok we opi eta cau raja cere di Garut. Komo ieu mah leutik teu beuki urang mah cau mah matak becek. Ah, hoream. Enak loh. Embung, teu beuki nu leutik urang mah beuki nu gede. Bahaya tuh embung mah jangan abdi mah dibawa. Dah hujan euy. Balik teh. Ceu, milu lah ngagoler ni teu ngeunah awak abi. Heuh sok atuh di kamar eta teh. Moal. Ieu we nginjem cimut ah. Rek di mana Ngagoler tuh? ditu. We ngagoler ditu. Oh, heuh sok atuh didinya. Alah, mules. Kela abi. Ka WC lah teh. Geus sok sarerab aing mah ieu aduh. Pun pamajikan nununguan tapi dina kursi kieu. Nya teuing. Pun. Yang Astagfirullahaladzim. Ya, sopan atuh didinya teh nya. Meni kangenahan pisan kena awo pamajikan. Cik atuh ya bigus, dula heula arina naon teh. di kurudung simut tah lamun katingali moal teh hayang teuing Teh teu. atuh urang mah di kerubut simut so teh. Sugan teh ajeng we atuh da. Kebiasaan pisannya naon teh baheula naon heula sok anggar tukang mabur we promongan wae jelema teh. Ah, iya cau raja cere teh ya. Kamu naonan? Mana cau? Cau naon cau? Cau. Gila kamu. Ada amis. Namanya?